Sunnah Nabi tah potongan kuku pakai kemis, motongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula, curug katuhu kadieu jari bugang, nah, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu di titana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Moal untung, pas salasa mah usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk.